lempar datar tobat rea empang curcor cai lumplong jalan nalalega di happy tangkal kangari ayah pakuyubu medmei sajarah nu di momore urang tong hare-hare ting jadi korejat hate nagara geramule petilasan kang ngejeng Prabu hulu patilasan cut nadin kula bahwa nungas siti kongas jemar kauningan adil palamarta yogi dipendam di lemur zaman wangi dugi kaki wari soloyo Ajen jati diri bangsa pancaluran sarere sana jantu kerjeng lara demi bangsa jeung nagara rundayan galuh kapungkur ngarundai kasili wangi malah zaman sang kuria atos zaman galuh negeri laku hirup rukun rempuk sauyunan ulah pating kadang sagala lapangan pikeun pamatri pikiran Bapak Dokter Anas Gendro Nur Hadi MPD gerah hirup Bapak barengan ayo gotong royong bersatu sing tembok ulah wawaresan digawe ngariung lare
ngurungkeun darajat seni eta ku budiman anu utami persatuan ulah lali Kangjeng Pangeran Dr. Sulistyo Tirto Kusumo Abui. kadek kajelih ku junti hari pun lepasna silih wartosan sangkan janten keseuyunan terlebihkan kewonan Pak Haji Kadara selamat kali Ibu Mira